sahabat Jampang Pelosok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini sahabat, saya mau mengunjungi siapa? Si emak yang pernah kemarin kita vlog ya, yang waktu di jembatan itu. Dan menurut informasi, katanya di sini saya udah janji sama si emaknya yang diisi video itu, Mak, biasa abdi amang kebun emak mah nggak salah. Nah kebetulan katanya ada di kampung sana ya, katanya kampung Cibibul, dan insya Allah kita akan silaturahmi ke simanya ya sahabat. Mohon doanya dari sahabat-sahabat yang pelosok, doakan kami ya biar kami selamat dan semoga kita diterima sama simanya ya di sana ya. Nah sahabat, di sini itu apa namanya, pesawahannya luas ya sahabat ya tuh. Dan alhamdulillah udah ditanami padi sebagian, karena itu ada juga yang belum ditanamin padi ya. Tuh itu belum ditanamin padi karena mungkin faktor air juga ya sahabat ya. Tuh sahabat, di sini juga ada bapak-bapak ya tuh yang lagi aktivitas. Ada anak kecil juga ya sahabat. Alhamdulillah sahabat ya, kita hampir sampai tuh ke simanya. Nah sahabat, ini lokasi dari jalan raya ya sampai ke sini itu kira-kira ada 5 kilo ya sahabat ya, 5 kiloan. Saya sengaja jalan kaki dari samping jalan. Sahabat, ada si mama ya. Assalamualaikum. Damang mak. Naon? Teu damang naon mak? Kirang tanaga. Oh, mohon ya. Mak punten jenengan mati saha? Musrifah. Lah? Musrifah. Mak Musrifah. Oh, mohon ya. Mak bade tumaros. Mama anu sok icalan teh teh di paling mana nya? Anak Icalan teh. teh Mohon. Soalnya teh di naon itu dia lembar. di Wakakam di tangga duka raya duka cahaya ya. Mohon makakamnya. Si makakam di paling mana Bumina? Dia pang Iya di dia. ngemplak ke ponsel Oh, mohon ya. Mohon, mate teu damang naon eta teh mate. yang sehat teh sehat. Mohon. Kadingan unggal dinten sok jadi rai. Oh, si mak di dia nyalira. Orang kali emak ka mana mak? Saya Oh, mohon. Jadi sarang istrina di canak carogena. carogena anu sareng istrina. Oh, orang kali emak di mana kita ayeuna mak? Di Ciparai hiji, di Cikalapa, Cimangun hiji, di Puncak Manuk, di Pasir Uri, Oh, mohon ya. Cilacap hiji. Mohon. Hari mah di sarang saha tuh? Sareng wapada. Oh, abah. Aya keneh abahna. Eta damal di dinya geuning ngadamel taji eta mati di rumah. Oh, ngadamel masjid teh nya kali ditu nya mah nya. Mohon. Mah di aya taju geuningan eta mah nya. Ayangan eta gini teh. Sok diangkat tara mah. Dianggo Oh, bapaknya aku abah we penten di dinya. Mah punten jenengan mati saha teh? Musrifah, Musrifah nya. Si abah namina Bapak Hasan. Bapak Hasan. Oh, ari sadi dinten si abah sok ka mana? Bisa di dinten nama Mo. kemarin nama sok aya ayeuna teh eta geuningan Sok damel teu maksud teh kitu.
lami teh damel. Oh, mohon. Dan nyata nungguan mai kieu. Mohon. Da yang kampangan yang micen tadi tungguan tadi anten-anten atau jasa penyarina. Mohon banyak. Awatos banyak. Ya teh mah kamu Pangkalan kene nya. Pangkalan kene ya mah. Cibihbul, ha? Ari eta mah katongoh kampung Cibihbul. Cibihbul mah nya. Aya galebatna lebat Cibihbul lah panginten da RT anak kadinya. Mohon. Mak, ari mah ieu teh damang tos lami. Terus lami tos kana dalapan usungan mah. Oh. Stroke napa namanya mah teh nya? Oh. Di eta di dokter. Mohon. Stroke sana teh. Tapi kantos mahnya berobat ke rumah sakit gitu. Teu ke rumah sakit maka Puskesmas. Oh, tapi tos ditangani pentennya ku pihak medis gitu mah nya. Awatos oge banyak Allahu Akbar. Mak puntennya abdi nyuwunkeun izin ngeblog perkampungan. Serius di dieu. Ya maksud teh abdi bade media perkampungan ieu di dieu. Kang laporkeun. Kang dokumentasi abdi mak. Mohon banyak puntennya sadacan nama. Jadi mate di dieu teh sareng abah we metenya. Sareng abah ayeuna. Mohon. Murang kali mate sadayanan tos nikah. Tos nikah ngan hiji di mah tos dipirak deui nu hiji mah. Oh, istri pameget. Pamegat teh dia urang kali di dieu na. Mohon. Kana maklum mah urang kali pamegat geuning teh cara urang kali istri. Mohon. Ari masak sok usaha mah masak. Datang damel bapak keprak-keprak gegerong. Ku abah we meureunnya. Mohon awatos oge. Siangoan. Oh, sok ngawan emak gitu nya. Angoan mah teh dicucina ku abah. Ku abah pentennya Allahu Kumaha Akbar. teh tiasa gerak ya panangan. Mohon Ujung-ujung lalampah kitu yang mama ge teh di maman malapur. Oh, mohon ya. Tak anjing-anjing teh mumuluk heula cenah. Oh, saur abah teh nya. Ya. Cerik memang kata tadi tentang damel. Mohon. Saya salah. Mohon mak puntennya sadacan namanya. Abdi ngeblog perkampungan teh sanes penten abdi yang silaturahmi ka emaknya. Mohon. Ieu mah punten mak, punten mak. Mak puntennya kanggo emak ieu mah nya, punten mak nya sehat mananya. Amin. Punten sadacan namanya. Mohon mah di kantornya. Ya, ya, Sing sehat mananya. amin, Banyak amin, mohon. amin. Assalamualaikum mahnya.